Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfan yadi radal alami ya uhailal judi wa karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mujizatil bahirah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Walidzalika qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu wa malaikatuhu sab'ina marratin walam tamut hatta yubashiru bil jannah. Ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwa faqad fazal muttaqun. Ngalangkungan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, urang munajat kamantena nyuhunkeun kana pitulung anu mana sangat-sangat diperyogikan ke orang sadaya, pitulung Allah di dunia dugikan ke akhirat. Mudah-mudahan orang sadayana sagarupi ucap tekad lampah orang sadayana ayadina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Terkhilaf sholawat wa salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabi'in, atba'in tabi'in, tulugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kaangkeun umat kumantena kangge syafaat yaumul kiamah, amin ya rabbal alamin. Sakali deui niatan kana doa urang sadayana semata-mata hayang aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Kasaat cenah Allah maparing pitulung teh ka jalmi anu kumaha anu ditulungan ku Allah teh nyaeta jalmi anu caang hatena, jalmi anu bersih hatena, jalmi anu ditulungan ku Allah teh anu leuleus hatena. Moal kenging pitulung Allah saha jalma anu teuas hatena naon bentena sareng kebon sareng sawah nya anu dipelakan dan anu bakal menang keuntungan dan anu hipu taneuhna. Coba lamun anu teuas taneuhna
batu cadas wungkul misalnya jauh kagemuk ngakitunya tanah nage telas nu telas mal bisa dialap manfaat artinya mal kenging itu mal disebut kapowan jadi nate disebut leuweung namun telas mah gitunya satu acan dilajengkeun karena amalan sakumaha pada melan orang sadayana jadi pada melan sae cek bahasa Arab nama amal soleh tapi disebut nanti mudah-mudahan iya sasarengan orang sadaya di naungi anu ayeuna kalebetkeun sajumlah amal soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala akibat naon jelema teus hatena akibat perkara anu dipikabitana lain perkara nu aya di Gusti Allah eta jadi jalma teu asatena hiji jalma di mana kabita ku perkara anu sanes di Gusti Allah intinya eta teu asatena moal meunang pitulung Allah mau menang pitulung Allah atau jelas nama orang teh kudu kabita teh kudu sarua kabita orang teh sareng para nabi sareng para kiai wali sareng guru-guru sareng para ulama ari para nabi osok kabita nya osok kabita para nabi kunaon kabitana ari para nabi kunaon kabitana ari para wali kunaon kabitana ari jalma anu soleh beda jeung urang paling kabitana ge ku buah haseum nya tukang acai hayang buah nya kabitana ge urang apa ku eta ku anu kaluaran anyar teh naon geuningan pokona mah kendaraan kaluaran anyar kabita nya urang mah terus secara lemahan keimanan kelemahan keimanan orang nyara lemah disebutna keimanan eta upami kabita ku perkara anu sanes di Gusti Allah. Naon ari perkara anu aya di Gusti Allah salah sawiosna pangampura Allah eta kurang kudu dipikabita kabita meuni hayang kenging pangampura Allah gitu nya kabita ku perkara anu aya di Gusti Allah kabita ku pitulung Allah kabita ku nya biasana ibu-ibu anu loba kabita teh keur nyiram biasana keur nyiram karek kabita tukang ngacai ngan can aya anu kabita ku maca sholawat gitunya kabita ku maca Quran kabita ku can teu kang ngacai gitu meuni hayang maca sholawat malam Jumaah teu pikeun kang ngacai gitu barudak salalumur ngacai ca indungna baheula teu kalaksanakeun hayang maca sholawat nah gitu jadi kabitana karek kunaon paling kabitana ge kareku naon kareku perkara anu sabenerna mah ukur ngabobodo nah naon wae kira-kira nu pantes dipikabita ku urang sesuai sareng pangaresep atanapi anu dipikabita ku para wali ku para nabi ku jalmi-jalmi anu soleh kitu nya. Nah, ya ciri-ciri jalma anu teas hatena mah teu kabita ku salat, teu kabita ku puasa, teu kabita ku ibadah, teu kabita ku bakal di akhir, teu kabita ku kali akhirat. Nya karek kabitana ge seseret dahareun, seseret aya ini kabita ku kanyut nya
Kade ya kabita nate seseret ku dahareun atau pakaian atau napi disebutkeun nate kabita kuno perkara anu ukur sementara ya. Sementara kabita ku perkara anu sementara. Ari maca sholawat mah da moal sementara. Maca sholawat mah maca Quran moal sementara dan dugi ke akhirat. Parah tidunya duikeun ke akhirat. Maca sholawat sakali aya teh biasa. Biasa engke tiasa bakal aya hitunganana maca sholawat sakali wae aya hitunganana berangkat tina kabita. Nah cenah diajakna bet hararese heuh teu kabita tadina pan baheula memeh boga anak teh meni kabita ku batur boga anak teh malah santren anak teh di mararasid mararaca sholawat mararaca naon araradan nya geuningan cenah eta barudak mah teu di pasantren heuh tadina teh kabita kitu nya. Jadi kabita tuh batur mah nya batur mah salemur teh anu araringit ka pasantren teh barokah disebutna lemur lamun barudakna araek araringit ka pasantren barokah lemurna kabita nya tah ulah dugikeun ka teu kabita aja kabita ku berjamaah kabita ku babarengan nya ulah dugikeun ka takarek si saha jalma anu kabita ku kahade bakal menang pitulung nya geus sakitu atuh ngarasa arti loba-loba teuing da moal mata runtuh panggung atuh nya. Jadi sahaja mah anu kabita ku kaalusan nya teu kabita ku kagorengan babari da ngomong di hari penurang sunah sahaja mah anu kabita ku kaalusan teu kabita ku kagorengan nah eta bakal menang pitulung saha Gusti Allah nya kali nya kabita ku kaalusan nu mana nu dipi kabita kurang kaalusan nu dipi damel ku para nabi ku para wali nya kitu ya Islam aya kasim kuring waleh eta rerencangan sih ngan meureun Sugante ari Sugan maneh teh datang ditanya teh saeli mah poe mah cenah kitu nya kira datang saeli mah poe mah ari Sugante rerencangan tebungan ari sok atuh ninyu kopi cik sim kuring teh nya ninyu kopi caritan nanya ka sim kuring teh ya nanya kasih cik atuh cenah menta paragi usaha menta paragi hayang lancar yeuh usaha keur medur ge ya keur naon balik ge saongkoseun cenah kitu nahan ari maneh kalah curhat atuh ieu teh kitu barang datang teh pupuk dek menta hudud ieu teh pada urang antara udar-idar kitu nya nah kalah meulaan kalah curhat ya cik cenah atuh menta paragi ya cik sim kuring moal aya jampe atanapi doa atanapi wiridan paragi
karena paragi tani, paragi dagang, paragi usaha, iwati wiridan tas salat ungal tas salat anu dicontohan ku inung bapak ku akin ini ku guru-guru urang pan sok dibararaca eta ku guru dicontohan ku inung ku bapak lamun tos salat teh nya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wa limasyaikhina al-fanina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alaya minhum wal amwat tilu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali saja mah anu hayang babarengan jeung para nabi pepenak sareng para wali jeung baca eta ngatas salat 10 kali Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jadi minka jad Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala jalalul ikram Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik kan gitu dicontohan lagi Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad terus kali Allahumma kali Allahumma kali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun ayat kursi amana rasulullah syahidallahu annahu la ilaha illallah wa malaikatuhu yaqulun ya Rabbi ya subhanallah 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 subhanallahil azim 23 kali wa bihamdihi mana alhamdulillah 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 23 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar paling jajah eta kalau turang dari itu beres Allahu akbar kabira Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 100 dengan doa beres ya itu contohnya sanes hanya bagus karena di bararaca nya eta teh anu ngapagahan sim kuring teh hiji jami anu can pernah boga hutang saumur-umur tapi kan kangantunkeunana almarhum teu pernah gaduh sametan ibu masih teu kabeli helikopter oge dari teu boga hutang jong-jong nya pas ngantunkeun teh ya almarhum gaduh sametan teu hutang can pernah saumur-umur almarhum Aki can pernah boga hutang sakitu saumur-umur can pernah anyuk ya nah gitu bae teu beli helikopter oge salah boga hutang teh teh jampena teh jampe paragi usaha malah bawa hutang ya mau usaha amplengan balik usaha hutang ramai
Wah, geus tara wiridan. Likum. Dek neangan wiridan ka mana dek dikongkorongkeun wae tas bete. Ieu mah kumaha? Kongkorong we tas be wiridan ari salat likum gajeleng. Terus lamun teu urang deuk sa, ni kabita eta unggal tas salat wiridan. Heuh tah laleuh kabita ku eta. Ieu mah ajeun teh kabita, meni hayang anu 60 juta ngahias oge. Terus ngonang anu 100 juta eta oge naon musikna oge. Ajeun teh kabita kalau kitu budak. Kan wiridan unggal tas salat. Kare kabita. Nah, dengan ka almarhum bade ngantunkeun ya menuju sakarat itu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wa mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Eta nuju sakarat 5 menit deui ka maot almarhum aki ya. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wa malaikatuhu yuqimuna bil qisti la ilaha illallah inna dina indallahil islam qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa innaka ala kulli syai'in qadir. Anu ngariung nu neang kalah nurutan nu geuring. Lain kalah nurutan anu nuju sakarat, lain anu sakarat nurutan anu neang eta kalah kait tekados lami ngong adan nurutan adan Allahu akbar beres adan Allahumma rabbani daudit tamal andurkeun aki almarhum ya mudah-mudahan almarhum dalam barzakh sing aya kebahagiaan dalam kubur sing dicaangkeun dilegakeun nya ya gitu. Neng wiridan ka mana? Buku tileutik santona eta. Ada kitu? Cik atuh cenah neangan. Nyata lamun wiridan keur paragi pasang nomor mah. Meureun lain eta. Cenah ye eta wiridan keur paragi kana nomor teuing teu dicontohan kituna oge eta mah. Ngan eta mah wiridan paragi ayeuna lamun cek barudak ayeuna mah pergi kana sagala. Pergi kana sagala. Nah gitunya habis ajengan mana nu tara nyontohan? Dicontohan ku dicontohan. Nah teh ditarurutan. Aya barudak ayeuna minangkana SMP, SMA lamun tos salat teh dari wiridan nurutan aya begitu. Ada kira tuh ayana. Nah gitunya. Ada kita cik hari orang Korea Selatan bakal nurutan mah dah jauh gitu. Cik atuh lamun teu kurang dia ada kurang mana ya? Masih kita yang dipakai wiridan, masih kita yang majar mana teh? Aya nu wiridan, ada moal mata buluan, moal buluan saudari, ditungguan pakai baru luar, nah gitu ya. Almarhum, ketika nuju tawaf almarhum di Ka'bah. Nah, nu dibaca almarhum nuju tawaf anu di almarhum enggak Allahumma la mani alima atoita wala muti alima kalau wiridan dibaca di bagian bari tawaf cek si saurpun saur pimpinan eta teh anu pembimbingna teh keun we anter nyantos saya gitu senatos eta so eta. Jadi eta wiridan dipakai tawaf si aki. So katanya di Mekah
Namanya naroskeun di mana ongkosna teh teuing di mana nu penting mah geus balik deui ka dieu alhamdulillah mudah-mudahan jadi naon anu sok dibaca di dieu dibaca di ditu gitu. Naon sok dibaca di dieu dibaca di ditu dikir bari tawaf la ilaha illallah ya dikir satarikna dikir bari tawaf la ilaha illallah batur ngadaroa kiki ngadoa ki teu apal doang geus anu apal la ilaha tah kitu sakit ya eta ilmu eta oge namun sama daripada ngadoa nanti apal jangan geus dikir nah kitu bari tawaf beres ngadoa amin terus amin beres dikir amin ki sanu ngadoana itu sana anu keur tawaf ngadaroro aminan ku urang nah biasanya sakali deui nyasarkeun teu eta kolot non nyontohan nyasarkeun teu nyontohan teu baleng teu nya teuing lamun kitu masuk bapa naon man taraka wirdan fawakirun mararonyet nya ieu nanti gitu taro mararonyet ya anu tarawari di dhamma nah gitu ada situnya dalam anu tarawari di dhamma monyet setesna goreng teh tikar usum galunggung nurutan eta tikar kelas lik tikar umur 5 tahun sim kuring dikir pang tarikna ya baheula mah lamun kolot diberena kana piring beling lamun budak kana piring seng baheula mah nya ari ayeuna mah dibalik budak kana piring beling ayeuna mah kolot ngoetan piring seng ayeuna mah baheula mah palasti baheula mah cangkir budak kana cangkir kolot kana gelas sim kuring ku sabab budak keneh hayang kana piring beling tarik dikirna nya piring beling sim kuring mah da tarik tarik dikirna sarua jeung kolot baheula nya jadi deui ari keur ngariung gini nya mah nya keur ngariung ngadat alungkeun piring seng mah mung urang udah tarik dikirna oge hayang piring seng naon nya mun ayeuna mah hayang pincuk kamu mung hayang besek emut lamun nah cara tarik dikirna dicontohana ku kolot tarik nya aya contona ari kolot ti saha ti ditu ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ti kolot deui kolot urut gitu nah gitu nah gitu ulah berusaha kali ini ulah dibikeun kaputus pegat di tengah jalan eta jadi wiridan teh geus saya sasarat boga motor meureun geus saya sasarat boga HP meureun pegat disebutna putus hubungan jeung Allah putus hubungan jeung Rasulullah naon sababna geus daek putuskeun wiridan awas mantos maca istighfar saur ya Rasul pangrujit-rujitna di antara perkara nu rujit nyaeta lamun jalma tas salat tarawih wiridan ya ada ke mana tuh ya kita mudah-mudahan tuh sekali deui mau culang cilung mau eta anu geus ieu salat lohor bari gancang salatna teh salat asar bari gancang salatna beres salat culang cileung ka tukang kiri culang cileungna teh ka tukang kiri diit culang cileungna teh ka eta bang keliling culang so sing leubet naon cenah sing leubet sik ibu lamun tangkal eueuh buahan atanapi bakal kumaha karetuna keur naon jigna gamrung atuh sing leubet urangnya dicatatkeun moal teu eueuh tulisanana wiridan mah
Malau tulisanana saja manu maca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dibarokahkeun anak incuna oge. Dibarokah anak incuna nu maca eta tah. Jeung diampura dosana nu geus jeung nu bakal 7 turunan ka luhur, 7 turunan ka hanap bebas dosana di akhirat. Gitu. Kunaon ku dibaca eta begitu. Begitunya di wiridan anu sok dibaca dina unggal tiap tos salat teh eta teh sok diaos ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contohan terus ku para sahabat. Lamun eueuh contona bakal aya nu migawe aya mah ajengan moal da contona ti Nabi. Itunya contona ti Kangjeng Rasul. Nah, sunah qauliyah disebutna. Bahkan upami Kangjeng Rasul miwarang sok sanaos Kangjeng Rasul henteu midamel anger eta asupna sunah artinya sunah lebetna da diperintah ku Kangjeng Rasul. Tapi para sahabat midamel ku Kangjeng Rasul disebut saur Kangjeng Rasul teh tah kitu alus tah sae eta ge sunah disebutna. Jadi sunahna sunah afaliyah, sunah qauliyah gitu ya, aya sunah qauliyah gitu nya. Aya sunah anu dipidamel anu diparentahkeun gitu nya. Ari ieu cenah ngariung malam Jumaah di dia maca Yasin atau maca sholawat sunah deui sunah diparentah sabab diparentahkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya contona aya matak marentah aya contoh jadi cenah. Nah dari atas wih deh karena tadi mudah-mudahan kenging pitulung Allah tadi deh mudah-mudahan eta yang betul-betul Allah. Contohan hiji deui upami urang deuk ngala naon deuk ngala buah naon we nya deuk ngala buah terus teu bisa naik atana memang deuk naik ge loba sireum ari buah teh asa kudu make naon atuh cenah mangka dicongo hese ngaranna ge eta kudu dialana kudu make naon kudu make kokoer terus itu diakalan bakal ka petik hasilna kala buahna bakal naon cenah kokoer anu tadi wiridan eta teh kokoer teh wiridan teh contohnya siga kitu dan sakali deui atuh naon anu dipriyogikeun anu dianggap anu dipriyogikeun anu dibutuhkeun kurang nyaeta dianggap penting terutami dan terpenting kumaha ada di akhirat di dunia semua di akhirat mudah-mudahan sing aya dina ijabah Allah Subhanahu wa taala. 33 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.